Jakarta Danuannya pinget Radanan Jaya Sang Hyang Rawuh katawengan kawulan mega bodara Danuannya pinget Radanan Jaya Danan Jaya Sang Hyang Rawit katawengan ya katawengan awurlan mega bodara awurlan mega bodara Carios di wewengkon Madukara ieu Madukara teh anu kareh kabanasapun ku nagara Amarta panengah Pandawa Arjuna wontening Baleirung remagantian Raden Gatotkaca anu ngahaja di haturanan lingih teu kantun kasepuhan Semalurah Kudrapawana sami tungkul hamari keludat imah narimang sabda ajrih ningali pamor Arjuna watek wantos Arjuna dudu wong samanea gagah sakti mandraguna kitu kayaanana awuh kusumpingna tamu ti nagara Astina nyaeta kasepuh Kandrasidorna utusan Sang Nalendra Prabu Duryodana Gunirahangan Dika Ketinodama Kangjeng Rama unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan syukur bagja kumbayangan anaking Arjuna buah hati kemangsa camustika ama di pawenangan semah pangabakti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengan simpen pulungi ati pun dihing mas taka nuhun cuk kalayan muga tiasa ngahapunten tina pihak kalepatan atuh naon bayana kolot naon kasebutna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi anu aya anu jadi anak cuk lautan hampura atuh aya mah lautan Hindia kasep lautan hampura kalayan ieu nguningakeun pun anak Gatotkaca parantos sumping dina waktos ayeuna bagia kasep anu mana enjo Allah kadieu kasep meni percis kitu Aswatama budak rupana dedeg pangadeganana sembadana bangbangna tidak serme dibelah dua percis jenglong nu dijual gitu naon maksudna amat jenglong heuh jenglong dibelah dua gitu tapi nodama wayah dalam Gatotkaca ngahaturkeun semasungkem ku hanyuk panjenengan Rama paman oge eyang ditampi nuhun pujastuti hidup kasep ditarima anaki incung ngah Gatotkaca kalihna ti eta hapunten tina pihak kalepatan ageng semonten alit eyang oge paman urang saling maklum saling maklum jeung eyang saling hapunten kalayan ujuk sumanga aya pikeun naon purwa Kangjeng Rama paman kasanghaturanan linggih putra Gatotkaca
heula kasep Kang Kakang Semar saha teh saha eta teh suka Jawa jelema di dinya si Semar teh sumuhun ka dia selingkuh aduh aya anak nun tapi noda ngahaturkeun semasung kemkoh kunjuk panjenengan pangaulaan ditarima Kakang Semar ka kunjuk juragan sepuh Kang Sepur euy juga teh wasi lain ka kunjuk juragan anom ditamkin nuhun talayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga peyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakepitan bilih teu hanteu sapuk sareng mamanahan maklum anu disuhun kawanun pangresa tadi nadek semangat hirup teh aya hahaluangan sia teh sok rada keung meusan cing keun Arjuna ai keur masamoan ke teh ulah cenah datang ka dieu lah bener teh mawa perangsang nya menghamurkan energi teh jelema kitu nya mawa ngangluh heeh kamuran kadek ka sumangatan teh nyangakeun ama geuning ieu pun anak parantos sumpingnya Gatot Kaca aya hadena mah ku Arjuna heula kayaknya sok baladah we sakumaha anu geus dibadamikeun isuk-isuk tadi tuantun sok wantunkeun kayaknya sok baladah ieu kase di malam mang sajabana ti sono teh wireh kasumpingan ieu tuang eyang di negara Astina ti jajar sokalima ari maksad nama anyang sono eyang cecu sono marukana sami atuh teu pika sono ku sia ge teu naon Semar cicing tok ngomong sia tapi mau sumuhun mangga kadua nati eta sakaligus mangdek amanat ka hidup salaku keamanan negara mentas supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina jeung keamanan daw diestokeun paman sajabana ti kitu maksad ieu tuang eyang sumping teh teu aya sanes wireh kautusku Raka Prabu Duryodana Raja Astina ku Wahidep ari maksud jeung tujuanana mah engke bakal kadenge ku hidep mangga ama nyangakeun kieu nganuhunkeun atuh ku ayana ama di pasian waktu si Arjuna malam kang wawancara kenya kieu cu di malam tansah diajeng-ajeng eyang jauh di Jugjug arang di teang tebih di Sungsi eta geuning nya eta sanajan bari jeung anggang oge da puguh pancen oge sono ka anak